cacak-cacak ngadenge ahli kubur atuh Kangjeng Nabi moal uluk salam. Nu mantak Kangjeng Nabi salam, tak Siti Aisyah naros ke. Tuhan salam emang nyana ngadenge. Oh, kaula ngadenge kana naon nu teu kadenge ku anjeun, ningali kana naon nu teu katingali ku anjeun. Namun kaula uluk salam kemudian teneuleuh jeung teu ngadenge karena jawaban ahli-ahli kubur atuh kaula moal salam. Mantak sing ade urang ge lamun peuting zarah ka kuburan urang sorangan ke sok aya nu ngajawab. Assalamualaikum. Assalam. Kunti anak. Aduh, tunggu dawa kabur bae urang. Geus lah ulah sok jara-jara ti peuting sorangan ai can wani. Kecuali geus wani. Kunti anak. Kunti. Ulah karek sia hiji, anak sia incu sia bapa kolot sia datangkeun ka dieu. Ai pak bregdel wan. Aduh, suka derek sia deui. Ya gitu, tapi urang lamun geus bantah ka Gusti Allah tuh moal sieun, malah nyahana nu sieun ka urang. Jurig nu mentak datang ge nganggap baturna ka urang. Teu sieun ka urang, gua teh sarua jeung aing jagadna teh. Tapi urang sieun ulah. Biasa bae, malah lamun ke kuburan-kuburan ahli-ahli Allah atuh sok dicoba orang kuno kos karar itu. Santak lawan can kuat biasa beurang bae zarahna beurang. Tenang jadi beurang mah. Sanajan beurang kadang-kadang sok aya. Beurang ge sok aya. Urang lamun zarah sorangan 11:30 beurang. Biasa orang dieu. Ke sok aya dieu. Sok aya guguli bedah dieu. Eta can puguh jelema sing hade eta. Sing hade. Lamun teu wau mah can puguh jelema eta sing hade. Aju urang langsung jurig sia nya. Atuh marah nya. Dasar borangan. Beurang ge borangan bae. Tah jadi urang mah ingetna kanu kararitu bae. Masya Allah karim. Tapi di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir dina kitab eta tah dicaritakeun dina kitab Nurul Bahjah dina kitab caritaan Tuan Syekh. Aya jelema ceurik bae asal magrib ngajerit. Asal magrib ngajerit kuburan. Urang dinyana ge geus kaget asal magrib muridak bulu pasti ngejerit. Aduh. Asal magrib kos kitu. Laporan ke Tuan Syekh, jauh dirinya bangsa sekitar ya 20 kilo lah. Ikuti di bumi Tuan Syekh. Lontoran geus teu kuat. Urang dinya teh yang ngadenge jojoakan gitu lapor ka Tuan Syekh. Naon cek Tuan Syekh di lembur abdi aya jelema tukang maksiat, mabok, zina. Takuari asal magrib ngajerit. Aduh, coba Tuhan ieu supaya kami tentrem. Asal magrib ngadenge bae tak kana jeritan eta coba. Tuhan Syekh ka ditu langsung ziarah. Sangaranna anu. Oh, langsung ditingali kunyana di buku gaibna. Cek nyana teh ai murid beat mah encan ya tapi pernah datang ka kaula. Laporan Tuhan Syekh ka Gusti Allah, ya Allah. Inna hadzal fulan bin fulan zaroni. Ieu ki anu bin anu parantos zarah ka abdi. Sedangkan setiap jelema nu kungsi zarah ka abdi panyunkeun ka Gusti supaya dirahmatan. Allahumma arhamhu ya Allah. Muga ngarahmatan Gusti ka ieu kipulan. Gas. Pokona lamun ngajerit teh laporan deui coba. Kula deuk laporan ka Gusti Allah cek Tuhan Syekh. Coba rahmat Gusti Allah turun tah henteu. Barang isuk wak wabeh jelema ngadengekeun ngajerit henteu ieu, ngajerit henteu ieu. Ternyata henteu. Tadu mantak
manzaroni cek Tuan Syekh Abdul Qadir saha jelema anu ziarah ka kaula ditafsiran dirinya na keur hirup atawa sabada maot na ieulah bakal menang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ai Kangjeng Nabi mah geus puguh manzaro ni ba'da wafati manzara qabri wa ba'da wafati wajabat syafaati cek Kangjeng Nabi. Jelas sama Kangjeng Nabi mah. Ieu mah saja leban nu zarah ka kaula. Pokoknya menang rahmat Allah. Nemantak sekali-sekali ke Baghdad. Deket belah ditu Cikupas saya tidak. Aya ge citra di dinya. Aya make anting agak began jagong. Masyaallah eta kabedasan karomat Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Untung jasa nukung si Zarah ke Baghdad. Rencanana tahun hareup Zarah deui ke Baghdad. Geus gara nyeng celengan di kuari. Sapoe 10.000 sabulan berarti sabaraha tah? Sabaraha? 300 satahun? 3 juta. Ya tah mah jang DP atuh. Lain jang Zarah tuh. Tah beli sekupi tah atuh. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Rajau mata badar sabada perang Badar pangheulana jelema nu maot ti golongan sahabat muhajirin di Madinah wa awalu man dufina bil baqilan awale wong kang den pendem Yaman ing dalam tanah Baqi' minhum saking muhajirin pangheulana nu maot pangheulana nu dikubur di Baqi' ti golongan sahabat muhajirin adalah Utsman bin Maz'un wa huwa akhur rasuli minar radha' lan utawi ya Utsman bin Maz'un iku dulur lanang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sapasuson dulur sasusu sareng Kangjeng Nabi wa manaqibuhu katsiratun lan utawi pirang-pirang cerita kasampurnaanana Utsman iku kang akeh manaqibna saeur pisan Rawat saling riwayatkeun sapa Aisyah tunyi Siti Aisyah galat saling ngucap ya Aisyah kitu kebbala Rasulullah ngambung sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Maz'un ingki Utsman kang putra nang Ki Maz'un wa huwa mayyitun halau ya Utsman iku kang mati wa huwa yabki halau Kangjeng Rasulullah iku nangis ya Kangjeng Rasulullah wa ainahu tazriban Ala utawi netra rone Kangjeng Rasulullah iku mili ya karone ainani ketika Utsman bin Maz'um gitu ditutupan Kangjeng Rasul kadinya ngalayat dibuka ku Kangjeng Rasul wajahna kemudian dipeluk ku Kangjeng Rasul dicium bari nangis Kangjeng Rasul ngaluarkeun cai mata. Itulah inget ieu manusiawi inget bahwa perjuangan nana luar biasa tur dulur sasusu tina dalil ieulah lamun aya nu maot dulur urang ka wauh urang ka kasih urang ka dede urang meunang ku urang dibuka ningali wajahna kemudian ku urang dipeluk dicium didoakeun ieulah dalil. Tetapi carita adab-adaban teu meunang sambarangan. Kumaha? Diatur ku fikih berbau thariqah. Teu meunang sambarangan sapeluk-pelukna kubaha keur hirupna urang jeung nyana wani henteu meluk nyana. Jeung urang keur waktu hirupna hubungan urang ka nyana naon? Lamun sakadar wauh biasa mun sakadar biasa bae ulah menghormati sakumaha keur hirup lantaran ahli Allah teu maot ana teu maot nyana meureun mun dipeluk ku urang besi sul adab urang ka jana ulah mun kitu mah aya hubungan kaduluran aya hubungan urang jeung nyana sapagodos ngaguru batin murid ka gurungan aya beat atawa urang teh orang dekat nyana urang teh ngahadam ka nyana ta eta mah teu naon atawa sa profesi
misalnya kiai pada kiai, ustad pada ustad, atau munang ta guru ka murid mah teu nanaon. Buka peluk doakeun. Ai kitu mah urang jeung nyana beda darajatna teu kudu suul adab. Kitulah diatur ieu mah sebagai dalil Kangjeng kitu meunang ngan diatur deui ku syariat ulah sambarangan sacium-ciumna. Sapeluk-pelukna lantaran besi suul adabnya nama teu maot neuleukeun ka urang. Besi engke nyana teu resepeun ka urang. Kitulah ngan dalil menang mentak kosok ditunggu aya kiai datang besi bade besi ningali lah dibuka sok aju katebak bae ahli Allah sebab ditingali raraina sok beuki kasep. Namun ahli Allah mah beda begitu maot teh heran. Tapi lamun ahli jurig lain deui. Wih, serem amat ya, Bang. Datang kan di tukangan besikna, bung. Kurang emang geus tadi ngareret setik. Serem. Aju kadang deuleukeun bae saminggu we. Kudu dibaturan bae ku pamajikan, Bang. Ulah ka mana? Emang kunaon kieu? Ulah ka mana? Ih, cici bade dia. Teu meunang ngaloyog setik. Emang aya naon sih, Kak? Kada deuleukeun dia. Kunaon? Pak anu teh ya sok ngabok maot neuleuh beungeutna nyengir bae sieun sok aju ulah ka mana tungtungan untung pamajikan pan dikekepan deui saminggu tah barang geus saminggu leng deui beueuh cak pamajikan tek anu paeh deui gitu ajunya ada nempo deui ya Allah ya Rabbi hasayatin qobadatin utai hasayatin iku qobadatin Fikul hadis utawi kilaiki ku fikih hadis masyru'iyatul hasi yaiku den syarakeun ngaurkeun alal gobri ngatas kubur salasan kalawan telung balenan wastahabba ashabus syafi'i lan yunakeun sapa ashabus syafi'i ayakula ingin tangucap iya si uang inda zalika ing dalam nalikane mangkono hasi ing ayat minha khalaqnakum saking ardi ngadamel isun agung ing sira kabeh wa fiha nu'idukum lan ing dalam ardi ngabalikeun ingsun agung ing sira kabeh wa minha nukhrijukum taratan ukhra lan saking ardi matuakeun ingsun agung ing sira kabeh kalawan balenan kang uwaweneh nyokot urang sekali atau sekaligus nyokot tangan ka dieu ke kencak itu kan Bismillahirrahmanirrahim minha khalaqnakum aurti wa fiha nu'idukum aurti nyokot deui wa minha nukhrijukum taratan ukhra eta teh hikmahna engke ketika aya malakal maut malaikat rahmat atau malaikat kitu munkar nakir na ieu kerikil eta baka hudang nyaksian di samping gegelung nu sok dibacaan inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 hijina 7 baca bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadri ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il mun gede merena 7 mun leutik sakali bae sial tuh kayak Golkar mah kos kitu jasa kudu dibayar dan mau manjur aduh kudu ikhlas sok dola deuleu bae saya anakna gagan teh malah embat macan Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr ma abeh kadengieun ku anakna abeh merena gede barang mah nu susah mah sulaminan geus cepet amat langsung ngomong lah kudu emang merena leutik iki Golkar kos kitu tah bacaan sing ikhlas
Allah neleken urang ulah neleken nu kos kitu izin ulah diojol jeung dunia belajar urang ge bakal kos kitu sok belajar bismillahirrahmanirrahim boga kainget urang lain urang nu maca Allah sebab daun hirup urang hirup Allah digerakkeun ku Gusti Allah bisa na maca inna anzalna teh nang Allah manjur tah mun kos kitu urang lula kelilik anakna mana anakna ya gede azana merena moal manjur atuh inna anzalna tinggal inna anzalna gerak eta di jerona mantak jeung ahli Allah mah mahal ngadatangkeun ahli Allah teh mahal lantaran eta kos kitu ikhlas bismillahirrahmanirrahim sedengkeun beramal saeutik nyaho ka Allah leuwih berat tibatan ribuan amal nu teu nyaho ka Allah doa kan keur maot mah nu diperlukeun teh lain jero lain bakaka lain karawang sunggileung dibere karawang nu gigelna bagus ge nya geus teu butuh doa keur kos kitu mah doa ikhlas ka Allah bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr beres 7 balik sikeun gadinya putih cak mait dingin amat nih bisa ngaluncat urang ka luhur mait ngomong iya ba cokot langsung bismillahirrahmanirrahim minha khalaqnakum maitna geus aya di jero encan dipasang padung ngegoler kene pas dek dipasang padung bismillahirrahmanirrahim minha khalaqnakum cokot deui wa fiha nu'idukum tiup cokot deui minha nukhrijukum taratan ukhra sunnah tapi lain sambarangan sunnah hikmahna luar biasa gede enak gitulah diatur urang ulah izin geus urang lamun milu nguburkeun awas non awas aing rek babacaan heula ieu meunang ngaji ieu cak nu sajen teh boso amat aing kadeuleu ieu nongtorogan teh pokos kitu bae aya batur atuh urang milu wae saeutik ke mun eueuh karat namun aya nu sajen loilung urang mamilu bae ngadoakeun cukup ulah sok terjalan di rumah gitu.